Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa qala sareng parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalajengkeun hancanu kamari saparantos istri banget dilarangna ku Islam kaluar ti bumi tanpa izin nu janten carogena. Salajengna dawuhan Kangjeng Rasulullah, amma tardo, nah teu ridho, naros seakan maparinkeun tazkirah peringatan kanggo para istri. Nah teu ridho anjeun, nah teu ridho ihdakunna araranjeun hai awewe. Ayatuhan nisa, hai pirang-pirang istri, tegas nama pirang-pirang istri. Nisa hadhil ummati, tegasna awewe no aya di ieu umat Kangjeng Nabi. Sareng Kangjeng Nabi nah teu ridho, tinggal ku anjeun. Innaha idza kanat, di mana-mana hiji istri kabuktosan hamilan hamil min jaujiha, hamilna teh ku carogena, wa huwa sareng ari ieu caroge na ieu istri, anha ka istrina radin anu ridho, biantakuna mutiatan kumargi ieu istri teh taat kana janten lahu ka carogena. Fi madina perkara yahilu anu halal ieu perkara, wa misluha sareng eta tetep saumpamana itu istri, al ammatu mu'minatu ari amat atau hamba sahaya istri anu beriman, al hamilatu anu hamil min sayyidiha ti dununganana eta amat, annal hasanyana eta tetep peukeun itu istri, ai bi annalaha tegasna sanyana itu istri nu ngagaduhan caroge atau nempi amat anu ngagaduhan dunungan, muddata hamliha nalika waktu hamilna ieu istri. Lamun istri hamil ku carogena, amat hamil ku dununganana, terus dina kayan ridho eta carogena teh atawa dununganana teh, maka pahala anu dipaparinkeun ku Allah ka eta istri anu hamil anu dipikaridho ku sarogena, misla ajris shaimi, hari saumpamana ganjaran jalmi anu puasa, al-qaimi fisabilillah, anu negakeun jihad di jalan Allah. Jadi istri nu hamil atau amat nu hamil, di mana hamil maka pahalana teh sapertos kenging ganjaran jalmi nu puasa anu keur jihad di jalan Allah. Geus mah jalmi puasa teh ageng ganjarana ditambah dina posisi keur jihad. Ay fil jihadi tegasna mah nuju jihad fisabilillah. Hartosna nah anjeun teu hayang gaduh pahala kieu, amma tardo nah teu ridho, teu hoyong anjeun hamil ku caroge anjeun atawa amat hamil ku dununganana. Kapungkur mah ya amat teh hamba saya istri di mana dihamilan tanpa tikah ku jadi dununganana, maka halal kapungkur mah. Ayeuna mah tos teu aya amat teh. Eta pahalana nu luar biasa. Wa idza sobaha, salian hamil, tiap istri hamil biasana sok ngalahirkeun. Wa idza sobaha sareng nalika
heuna ka eta istri naon atolku nyerina ngalahirkeun. Ae waja'ul waladati tegasna nyerina bade ngalahirkeun budak. Lam ya'lam maka teu ningaeun saha ahlus sama'i wal ardi ahlina langit jeung bumi min insin tina golongan manusia wa jinin sareng golongan jin wa malakin sareng golongan malaikat mak kana perkara atau kana ganjaran ieu istri nu ngalahirkeun. Ahfia disamarkeun khaba'a tegasna mah dirahasiakeun laha ka eta istri nu ngalahirkeun min qurrati ayunin tina kabungah soca atanapi tenangna jiwa. Ai min syai'in tegasna tina perkara nafisin anu sae takiru anu nangtremkeun bihi ku eta perkara atau karena ngalahirkeunana naon ainuha socana eta istri nu ngalahirkeun li ajlima karena arah-arah perkara aklafaha anu mutlak tadi ngagelisahkeun ngahariwangkeun ka eta istri. Jadi teh nu ningaeun nyerina ngalahirkeun teh bahkan golongan jin manusia malaikat teu ningaeun dirahasiakeun ku Allah karena nyerina ngalahirkeun teh ku Allah dipaparin kabungahan atau kabagjaan seperti jalmi lamun beres ngalahirkeun teh bakal tenang jiwana bungah kacida tah malaikat mah teu uningaeun manusia moal ngarasakeun jin oge sami moal uningaeun saking jalmi istri anu ngalahirkeun teh dipaparin kabungah nu eta kabungah teh teu dibikeun ka golongan nu sanesna. Hartosna nalika hamil dipaparin ganjalan jalmi anu puasa bari jeung perang negakeun agama Allah. Pas ngalahirkeun dipaparin ganjaran bungah anu teu nyahun eta kabungahna istri teh kabagian istri teh ku makhluk nu sanes. Ditambih deui fa idza wada'at maka di mana-mana ngalahirkeun ya istri lam yakhruj teu pati-pati kaluar min labaniha tina air susuna nalika nyusuan putrana jur'atun kana sakeclakna cai susu saregotna cai susu bidomin wasukunin kalau didomahkeun huruf jimna sareng disukeunkeun huruf rona walam yumasso sareng tepati-pati ngenyot ketika ngelahirkeun gaduh putra terus eta putra teh nyedot asi ibuna tina saragotan teh tanapi tepati-pati ngenyot eta murangkalih min sadbiha tina dua puting ibuna musatan kalawan sakali kenyotan ila angin kana kabuktosan laha eta pikeun istri teh pahala nyusuana teh bikuli juratin kana satiap kecelak cai susu wa bikuli musatin sareng satiap kenyotana eta murangkalih hasanatun ari hiji kasayang tina sakecelak cai susu anu disedot ku murangkalihna anu dikenyot ku murangkalihna ku Allah dipaparin saperti jalmi midamel hiji kasayan anu ageung. Faina saroha makala menggugah ya istri terjaga dina wengina lailatan dina wengina kumargi murangkalihna nangis. Ai wahidatin tegasna manyorangan kana maka ayalah hapikeun eta istri mislu ajri sab'ina raqabatan istri anu gugah karena murangkalihna nangis pipis sayang nen dina wengina maka dipaparin pahala ku Allah sapertos jalmi ganjaran 70 raqabatan hamba sahaya tu tikuhum anu dimerdekakeun eta hamba sahaya hartosna setiap gugahna istrina wengi ku Allah dipaparin saperti jalmi anu ngaberdekakeun 70
70 hamba sahaya fisabilillah di jalan Allah ai fi taatihi tegas nama karena taat ke Allah bil ikhlasi kalawan ikhlas ai min goeriain tegas nama bebas tina sifat ria. Masya Allah, lamun istri malah hamil eta istri kenging pahala puasa jeung perang fisabilillah kapungkur terus diterangkan pahala jami anu jihad fisabilillah. Kadua nalika ngalahirkeun dipaparin kabungah, dipaparin kamuliaan. Nalika nyusuan setiap susuna dipaparin hiji kasayang setiap kecelakna. Nalika gugah ibu karena murang kalihna atau ibu bapana gugah karena murang kalihna nangis sayang nen ku Allah dipaparin seperti eta istri merdekakeun 70 hamba sahaya. Wa qalal munadi sareng anu dimaksud ku Imam Munadi. Qala parantos ngadaos al munadi ay munawi Imam Munawi wal muradu anu dimaksud bisabina ku eta 70 teh eta taksiru tanpa batas maksudna saking seueurna ngamerdekakeun nama saya teh tanpa batas leuwih tu 70 bahkan bisa leuwih seperti ngamerdekakeun 70 lebih. Wa mislu zaujati sami wae sapertosna istri al amatul mukminatu amat anu iman alhamilu min sayyidiha anu hamil ku dununganana sami kenging pahalana sapertos istri anu hamil ku carogena. Rawahul Hasan bin Sufyan tos ngariwayatkeun kana ieu hadis Hasan bin Sufyan wa Tabrani sareng Imam Tabrani wa Ibnu Asyakir Imam Ibnu Asyakir an Salamata Khasinah dikatampi di Salimah Khadinah Sayyidina Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ibrahim putrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi kasayan kanggo urang sadayana. Kapihatur yang awasan teh dipaparinkan kapun bapak, kapun biang, ka guru-guru simkuring, para ajengan anu tos ngaradidik simkuring sadayana. Mudah-mudahan anjeunna kenging pahala nu ageng di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.